Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda, jejer carita damar anting. Ayeuna bagian anu ka 18. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewuh laksa ketika bingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel Dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masuk bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangseerkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng damar anting bagian anu ka 18. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tempak dung dung kes. Angin di puncak Gunung Padang karasa ngageleber tarik kawas sora ti langit anu ngagugulung. Sinar bodas anu tadi nyuruwuk kana jantung Ken Wiratma kiwari mimiti peuyar nyesakeun bau hangit anu ngepung sakuriling eta tempat. Kidamung Wilantara masih pancuh nangtung bari nyekel iteukna. Beungeutna semu pias, tapi panona masih nembongkeun wibawa anu kuat. Di gigireunana nangtung Nyi Ratu Larasati jeung Nini Cempaka masih nyang hareupan waruga Ken Wiratma anu geus jadi areng lebur. Reup teulilah ngadadak halimun hideung di arah wetan ngagulung deui kawas aya anu ngudag nyawa anu leungit. Ulah percaya sagemblengna kulantaran si Wiratma ngagem ilmu Batara Karang, pasti manehna bakal hudang deui geura, cek Nini Campaka bari ngaguratkeun pedangna nu masih keneh ngaluarkeun sinar bodas. Rohna masih keneh dikurung ku Batara Karang, awakna memang hancur lebur, tapi jiwana mah tacan balik eta teh
masih kene marakayangan, sambung Nini Campaka. Nyi Ratu Larasati nembalan laun. Kuring ngarasa aya kekuatan anu ngarayap tina jero taneuh nih. Kawas aya anu nyedot tanaga tina Gunung Padang sorangan. Memang bener taneuh di sakuling bungking eta patempatan ngageter. Batu-batu nu tadi raruntuh mimiti laluncat deui ka luhur ngapung siga dikurilingan ku daya gaib. Di jero taneuh beulesat kaluar sora anu jero pisan, teu jiga sora manusia tapi oge teu jiga sora siluman. Sora nu nyurup kana hate unggal anu ngadengikeunana. Aing lain deui Wiratma. Aing ayeuna datang sang pangjurung roh. Di tengah lebu anu ngeprul mucunghul hiji kalangkang hideung ngacorelat. Tapi awakna henteu kumplit. Sabagian daging, sabagian seuneu. Dina dada kencana masih katempok kurut tatu anu tadi diturihkeun ku Nini Campaka. Lang kidamu ngahulang terus nyambat mantra. Hyang sancang. Hiya! Ceuk kidamu bari ngakorowok ngapelesat. Hus! Hiji kakuatan nyeleber di antara sempitna ruang gerak roh pangjurung. Kolebat. Buar kalayang. Roh pangjurung ngalayang. Awakna nu jiga kalangkang teh ngolembar kawas rek ragrak. Bet-bet hiup. Kidamu gentak ngababadkeun iteukna mapa gerakan musuh. Tapi kekuatan anu kaluar tina roh pangjurung leuwih kuat tibatan nu kungsi karasa samemehna. Tes serat. Kidamung jadi kaseret alatan bantrokna kasaktian. Teu beda jauh jeung Nini Campaka nu kabawa mundur. Malah pedangna nepi ka meclang tina ceklanana. Kidamung ieu lain deui si Wiratma, tapi rohna Dewa Karang anu salele ieu ngancik dina raga si Wiratma Kidamung. Cek Nyi Ratu Larasati bari narik leungeun Sulastri pikeun ngajaga jarak. Dina waktu eta Ni Sulastri ngadenge sora aneh. Anjeun Putri Karuhun, lamun hayang nyalametkeun bumi ieu, buka gerbangna. Gerbang Karuhun nu aya dina getih anjeun. Kitu nu kadenge ku Ni Sulastri. Atuh Ni Sulastri gancang ngapalicet ka sagigireun Kidamung. Bari nyaritakeun sora aneh anu bieu kadenge ka Kidamung bari diharewoskeun. Gerbang Karuhun teh jalan antara dunia roh jeung dunia manusia. Mun eta dibuka, kekuatan Karuhun bisa nulungan urang. Tapi lamun salah ngucap, kabeh roh jahat anu dipenjara bakal kalabur Nyai. Nusa terus Ni Sulastri geger nyeman. Kalawan tekung silila bumi langsung ngageter leuwih kuat tibatan tadi. Sinar bodas hurung tina dada Nini Sulastri. Barasat lalu ngabiur ngabarasat ka langit nyieun puseuran cahaya. Sora guntur pating geleger. Ti langit turun kilat nyiptakeun hiji lawang cahaya hejo caang. Gerbang Karuhun Padang eta nu katelahna. Nini Campaka jeung Nyi Ratu Larasati duanana pating lareret. Panonna molohok nyaksian panto cahaya eta muka lalaunan.
Ti jero eta panto mucungul hiji cirim lalaki make baju bodas anu dihias ku manik-manik emas panona cembar caang. Si Wiratma alias sang pangjurung roh ngagero. Resi Arya Himar. Jadi lawan aing ayeuna. Dasar karuhun kutukan dewa. Sang Resi ngalengkah maju bari nyekel itek batu anu hurung sigaruha. Pangjurung roh. Waktu anjeun di dunya ieu geus rengsek tutug sampurna. Ieu bumi geus moal ngidinan lamun ilaing rek nyieun karuksakan deui deuleu Pangjurung roh. Sanggeus ngomong kitu Sang Resi ngababadkeun iteukna. Barasat. Cahaya bodas ngabarasat tanpa bisa disingkahan deui ku sang Pangjuru roh ngahantem sakujur warugana. Buah! Sepada harita si Pangjurung roh hancur lebur jadi lebu. Riwayatna tamat bareng jeung sirnana kakuatan Ken Wiratma anu milu palastra. Sementara di tempat sejen tarungna antara Eyang Ki Darmayuda jeung Raja Jin Raksabumi masih keneh ragot lumangsung. Jadi tontonan langit jeung bumi. Hawa di sakuriling tempat eta karasa berat. Nepi ka batu-batu leutik ngageter alatan gelombang tanaga dua makhluk anu sarua kuatna tapi beda asalna. Asalna hiji ti dunia manusia, nu hiji deui ti alam jin kafir. Belesat. Si Raksabumi ngabelesat kawas kilat bodas anu nyamber gunung. Gada pakarangna, gada purna banyu di ayun kuat. Nepikeun hawa panas anu bisa ngalemberehkeun lebut taneuh. Waduh blas. Sorang ngahiuk gada karasana asa nyoehkeun lapisan halimun anu nutupan sabagian gunung Padang. Ki Darmayuda anu waktu harita geus nyetel tanaga batina langsung ngalengkah nyusur nuturkeun arah gerakan Pangeran Sancang. Ya, punten, nuturkeun arah gerakan si Raksabumi. Panona ngempur biru, hawa karasana nembus kana tulang. Blar! Serangan Raja Jin tenepi kana awak Ki Darmayuda ngan ukur ngabelesat kana taneuh. Tapi eta geus cukup pikeun ngaguncangkeun sakuriling gunung Padang. Bumi alam ngageleger, taneuh ngarieg kawas hayang ambruk. Cai ngageleger ti sagala arah, nepi ka lebu naik ka langit kawas mega hideung. Ki Darmayuda katempo nyelap dina selah hawa panas. Suku-sukuna ngalengkah gancang nembus tameng gaib Raksabumi. Corelat tep bus. Panaraja ngarobah arah. Jurus anu disebut jurus Kidang Ngaluncat Pati. Jurus anu bisa nyerang ti dua arah sakaligus. Hiji ti handap, hiji ti gigir ngabelesat harita pilih genti. Hiu cebrot. Dua tenggelanana nyangsang kana dua sisi. Anu hiji kana puhu ceuli, hiji deui kana palipisan. Lai getih hideung ngocor tina ceulina si Raksabumi. Soranga gerem nahan daruan, percis kawas ratusan lelembut keur ngajerit. Koloyong, Raksabumi nyoloyong. Kuda-kudana goyah, awakna sigarek ambruk. Tapi masih bisa nahan make gadana. Mata beureumna hurung ngaluarkeun cahaya tina dasar jagat jin. Tapi
Kidarmayuda geus nyiapkeun curus panutupna. Raksa bumi, ayeuna waktuna ilaing kudu nyerah ka kami. Cek Darmayuda bari ngangkat leungeun katuhu. Tanaga mantrana ngahiji jeung hawa bumi. Pancawisesa taneuh langit rondo. Kadu harita Kidarmayuda nejrageun sukuna ngajejeg kana tanduk si raksa bumi. Jeung dina detik eta keneh krak surat tulang hancur, surat tanaga ngabledug nepi ka batu disabudeureun maranehanana ruksak lebur. Galeong 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 gabru. Sapada harita si raksa bumi raja jin kafir tuluy ambruk nyungseb kana taneuh nepi ka dekok sagede balong. Awakna ngagoler, gada pusakana ngageleger ngaluarkeun caya hideung anu laun-laun ngaleungit kateureuy ku poekna peuting. Kidarmayuda masih keneh nitenan kasabudeureun eta tempat. Nu saterusna matana manco ka si raksa bumi. Kusabab manehna can yakin sagemblengna yen musuhna bener-bener palastra. Peuting harita kayaan di eta tempat henteu nunjukkeun tanda-tanda bakal aya katentreman. Komo nalika Pangeran Sancang anu keur aya di jero guha wetaneun makalanganana si raksa bumi jeung guruna. Harita Pangeran Sancang mimiti mukaan mustika Gunung Padang. Aing kudu sagancangna naklukkeun tilu dewa sangkan teu jadi bibit rurujit. Tapi dina kaca kasabaraha ajian tilu sabda dewa nu aya na kitab ieu teh kurang ajar. Na geuning ajian sabda tilu dewa teh bangsat laknat. Berarti si Datuk Mata Hejo geus nipu ka aing. Atawa memang isi ieu kitab geus teu utuh. Geuning ajian eta teh. Kitu harita Pangeran Sancang ku kulutusna. Bari mukaan kitab mustika Gunung Padang nepi ka sabaraha kali digulang gaper. Tapi keukeuh bagian anu diteanganna mah nyaeta ajian tilu sabda dewa teu kapanggih. Saterusna Pangeran Sancang bener-bener ngamuk. Kitab anu dicekalna dibantingkeun kana sisi guha bari awong-awongan. War brum. Datuk Mata Hejo, awas ya, diremukeun sia babatok sia ku aing. Kurang ajar. Mana sina aing moal bisa manggihan sia di alam jin. Ku aing diburak bari kabeh oge sanegeri Sabah mah deuleu. Kitu sombongna Pangeran Sancang di dedangget harita bari ngolepat kaluareun guha corelat jeleng gebek. Saenggeus Pangeran Sancang aya di luar guha manehna kaceda ngagebegna kusabab di salureun guha geus ngacega Damar Anting anu keur nyengir. Harita Damar Anting nangtung di lawang guha bari nyang hareup ka Pangeran Sancang. Panonna ngagurilap siga dua cahaya nu kaluar tina seuneu anu disumputkeun ku mega beureum. Angin ngakelebuk nyuruwuk kana jero guha nepi ka nyurungkeun lebu jeung hase. Ditungtung caangna obor nu tadi dipake maca kitab ku Pangeran Sancang beuki ngelun hase. Sancang rek kamana ilaing jiga nurusuh kitu geuning hayang kiih atau hayang ngising. Cek Damar Anting bari ngagak-gak seuri. Atuh rei beungeut Pangeran Sancang jadi pakseak beureum saking ku ambakna ngadenge caritaan kitu ti Damar Anting. Bangsat
Dasar curing, jaga tasya omongan teh. Mentong ngahalangan jalan aing bisa dicacag tak banget ku aing sia juring. Lamun heueuh ieu aing bisa nyacag kaula. Coba liwat ayeuna kene pangeran. Tantang Damar Anting baris suraseuri. Dasar edan, tadah ieu juring. Hiat, wut. Ucap Pangeran Sancang anu geus teu tahan nahan amarah. Dua tojosan Ramona notog gancang pisan ngalati karo Damar Anting. Bet hut. Damar Anting ukur ngagiwar bari ngaluarkeun jurus Serabayu. Plaku. Pangeran Sancang jadi mundur deui ka tukang bari satengah ngagoak sabab serangan Damar Anting cukup nahan laju jurusna. Pangeran Sancang ulah mundur kitu. Lamun heueuh ilaing lalaki gancang maju deui sia, ulah undur-unduran. Cek Damar Anting ngahaja mah panas. Sangkan Pangeran Sancang nambahan amarahna. Ulah waka jumawa sia Damar Anting, bisian jakal tungtungna deuleu. Tembal Pangeran Sancang bari kentak narajang deui ngagunakeun jurus Rogo Sukma. Bet hiu. Tilu gerakan aneh anu dilancarkeun tina tilu titik mata angin pating hariu. Tiap sabetana karasa ku Damar Anting, lir ibarat ngabeton urat. Lir ibarat ngabetotan urat, najan ukur tiupan angin wungkul anu nimpa ka dirina. Hiji serangan narajang ti sisi anu paling ngabahayakeun, ngajarikeun posisi Damar Anting ngoloyong semu lemah. Urat beheungna karasa asarek dirabut. Ku ayana hal eta Damar Anting rikat ngalayang kana luhureun lawang guha. Jeleng seor burulu gebru. Biwir guha ngaburulu bareng jeung pating koceakna sora-soang. Harita ngagebru nuruban lawang guha akibat kahantem ku tenggelan Pangeran Sancang. Jeleng Damar Anting luncat bari ngirimkeun tenggelan tapak dewa. Wus jabrod rieng. Taneuh di sabudeureun eta tempat jadi ngarieng. Tapi hebatna Pangeran Sancang teu regrog-regrog, malah nyengir pika sabeleun. Hehehe. So, ketrukeun sakabeh ilmu ilaing Damar Anting. Sok gerak ketrukeun ilmu ilaing Damar cempor aing hayang nyao nepi ka mana kakuatan ilaing teh. Ulah wakaseuri pangeran, bisiku kaula dikebruskeun kana panjara nagri Sabah. Sangkan Datuk Matahejo bisa ngahukum si lain. Barang ngadenge Damar Anting nyabit-nyabit ngaran Datuk Matahejo. Tangtuna pikeun Pangeran Sancang ka Cidangaranjugna. Tarangna kerung, halis kandalna naek. Nu saterusna pok nyentak. Aya hubungan naon ilaing jeung si Datuk Matahejo deuleu? Samemeh ngajawab, Damar Anting muter-muter heula tungtung irungna nepi ka beureuh. Nu saterusna ngorong, tapi saanggeus ngorongna tuluy disintrekeun ka Pangeran Sancang bari nya kakakseuri. Bisi ilaing hayang nyaho Datuk Matahejo geus mere pancen ka kaula. Sangkan neuteuk pangeran tukang tipu kawas ilaing sia. Kurang ajar. Ngahina sia ka dewek. Di podaran kene ayeuna kene oge deul juring. Amarah Pangeran Sancang bener-bener geus teu kawadahan. Matak manehna tuluy ngaluarkeun ajian bumi ngageter. Ajian ieu mangrupakeun pangkero kakaruhun jeung kana unsur taneuh anu balukarna bisa ngarengkahkeun bumi, anu bisa nimbulkeun gelombang jeung ngaleuleuskeun kasaktian lawan. Ajian geter bumi anu
anu dilancarkeun ku Pangeran Sancang. Sahanteuna geus nimbulkeun karuksakan di mana-mana. Pasir beh kidul geus uruk, puncak gunung longsor sapotong, tatangkalan rarungkad, kaasup pangeusina nu pating cererit bari lompat pada nyelametkeun diri. Harita Damar Anting najan pengkuh dina kuda-kudana, tapi sebagian kakuatanana meh hampir kasadot ku dahsyatna ajian geter bumi milik Pangeran Sancang. Dumasar kana hal eta daek teu daek, Damar Anting kudu ngaluarkeun salah sahiji ajian 3 sabda dewa. Di antarana nyaeta ajian Sabdaro Corela. Sapada harita gerakan Damar Anting ngacorelat ciga kalangkang. Kalincahanana sanggup nembus angin gaib ajian geter bumi. Malah leuwih ti eta, nalika dua dorongan leungeun anu robah jadi herang ngagempur Pangeran Sancang. Hus cebrot. Pangeran Sancang ngagero barijeng awakna anu meclang. Sedengkeun ajian geter bumi na dadak sakala sirna. Hus kalayang kudu belag. Pangeran Sancang ragrag tepat pisan ninggang si raksa bumi anu karek hudang tina kapiyuhanana. Waduh, na atuh ragrag deh sing kira-kira pangeran nyaho kaula teh karek oge hudang. Aduh, ieu cangkeng jeung punduk asa potong pangeran. Cek si raksa bumi bari ngajajak Pangeran Sancang anu nindihan awakna. Cek gandeng sia kapir montong ngangluh jadi jin teh deuleu. Karek sakitu wae oge gancang hudang deui, gerowan sakabeh wadia balad pasukan pikeun ngepung si Damar Anting. Manya sugan ari dikepung ku tentara jin mah. Sugan ari dikepung ku tentara jin mah modar eta mangluk teh raksa bumi. Cek Pangeran Sancang bari mere parentah. Sanggeus meunang parentah kitu, harita keneh si raksa bumi ngagero ku sora gaibna. Aweuhanana handaruan ngaketerkeun tiap popojok dunia gaib, ngahirupkeun roh-roh jahat, ngahudangkeun jiwa-jiwa nu marakayangan. Geleger geleger seor seor rieg rieg. Tapi nalika bumi ririegan, na atuh ari ujug-ujug olo waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.